Ngajar isuk-isuk di Poe Sabtu. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Nah, bet isuk-isuk kan Poe Sabtu ayeuna mah barudak SD teh geuning libur. Jadi kan ngajarna bisa dipindahkeun ka isuk-isuk me beurang teh tinggal bobo siang begitu Besti. Langsung we lanjut ka posyandu da ayeuna teh jadwalna. Alhamdulillah budak abi teh naek deui timbanganna. Pantesan we asa berat pisan Gusti, Masya Allah. Balik ti posyandu teh langsung ulin ka nendana. Kusabab anakna nenda sare, jadi urang teh pulang lagi ka rumah. Da seuseuhan teh meuni loba, alhamdulillah. Lanjut we meresan kasur teh hampurannya Besti mun tidak enak dilihat eta teh wallpaperna dicoplokan ku budak eta tah. Tah. Sanajan diganggu tapi pasti beres walaupun acak-acakan keneh ya gitulah alhamdulillah. Terus lanjut ya teh rek ka mana? Rek ka UA. Rek jajan ka UA meuli bakso ikan. Terus da teu lila di ditu teh langsung pulang deui soalna loba keneh pagawean. Balik ti UA teh budak teh sare nya geus abi teh moekeun popoyan da geus nyaseuhan ta tadi. Tong pohon nyapu-nyapu teh karek disapu walaupun beurang-beurangnya. Ret ka kamar mandi geuning loba gerohaneun jadi urang gerohan heula saeutik-saeutiknya nu penting mah beres lah saeutik-saeutik oge. Teu karasa geuning aya di kamera mah gancang bareres sagalana teh. Tuh, terus meresan tengah imah deui teh pabalatak. Bingung sebenarnya barang gawe naon deui da budak teh keur sare. Tiba-tiba keur sare teh kaluar we. Sakitu heula we nya Besti.